Wilujeng siang wargi sadayana simkuring Hapsa Nisa Septiani. Wilujeng sumping di Balaya Musik Sunda, tempat urang ngulik sareng ngajaga kaendahan budaya Sunda. Dina zaman kiwari, urang kedang ngajaga alat musik tradisional Sunda, sepertos angklung, suling, sareng gamelan, sabab bagian tina identitas urang. Pamirsa, pikeun langkung jentre ngeunaan kumaha tarekah ngajaga sareng mekarkeun alat musik Sunda di masyarakat. Tim parantos ngalaporkeun langsung tina salah sahiji lokasi rohangan anu dilebetna tos aya kumpul komunitas anu aktif. Sakumaha kaayaan di lapangan, urang sapa reporter urang, Raima, anu parantos aya di lokasi rohang kasenian SMN 1 Jatisari. Raima, kumaha laporanna? Hatur nuhun Hapsah, sampurasun wargi sadayana. Abdi Raima Ginta Gadusti ngalaporkeun tina Balaya Musik Sunda. Dina waktos ieu urang bade ngobrolkeun hal anu penting pisan nyaeta ngajaga kasenian alat musik Sunda di rohangan SMA Negeri 1 Jatisari. Di dia, Abdi tos ngahadirkeun narasumber Balaya Musik Sunda. Jeng jeng jeng. Sok Kang mangga ditepangkeun heula wastana. Tepangkeun nami Abdi Asep Saifullah di kelas 12 MIPA 1. MIPA hiji. Sampurasun ya Kang. Sampes. Tah pamirsa, Kang Asep Saifullah anu biasa disebut Kang Asep nyaeta siswa nu berprestasi di SMA Negeri 1 Jatisari, utamina di bidang kasenian. Duh, hatur nuhun pisan ya Kang kanggo ngosongkeun waktosna kanggo wawancara di Balaya Musik Sunda ieu. Dilanjutkeun wae nya Kang ka pertanyaanna. Kumaha cara Akang ngajaga kasenian alat musik Sunda di zaman kiwari atau zaman modern ieu? Ngajagana teh nyaeta ku cara ngawanakeun atau ngamumule alat musik kesenian Sunda ka generasi ka hareup sareng kumaha sih ngajakeun cara mainkeunna teras ngajadikeun alat musik Sunda teh kana bagian kehidupan sapopoe. Tuluy pertanyaan nu kadua, naon wae nu jadi kaunikan dina alat musik Sunda sapertos ciri khas gamelan? Kaunikan dina gamelan nyaeta dina nada-nada tradisionalna anu teu kapanggih di alat musik modern. Sareng gamelan Sunda oge gaduh pola ritme anu khas anu sok dipake dina acara-acara Sunda, acara-acara adat sareng ritual budaya. Tuluy pertanyaan anu katilo, di rohangan kasenian ieu aya alat musik Sunda naon wae sih Kang? Aya seueur sih, nyaeta salah sahijina aya kendang, aya calung, aya angklung, sareng aya gamelan. Gamelan Sunda. Tuluy pertanyaan anu kaopat, alat musik Sunda sok dipake acara naon wae Kang? Nyaeta sok dipake dina acara kawinan, pertunjukan kasenian Sunda, sareng upacara adat Sunda anu sagena. Oh, jadi seueur nya Kang, henteu sapertos kawinan mungkul nya. Tuluy pertanyaan anu kalima, naon wae bahan baku tina alat-alat musik Sunda nu aya di rohangan kasenian? Misal sapertos angklung kitu Kang. Alat musik Sunda biasana alat musik angklungnya biasana sanes biasana sih. Alat musik angklung dijieun tina awi bambu. Sareng kendang. Kendang oge dijieun tina kulit Sapi gitu. Ya, macam-macam kulit. Nya, bukan.
deuleuy pertanyaan anu kagenep, kumaha sih rupi-rupi cara mainkan alat musik Sunda teh? Biasanya sih ngalibatin rupa-rupa teknik sapertos digesek, ditiup, ditakel, sareng, dipetik. Nah, Kang, kan tadi atosnya wawancarana. Ayeuna abdi hoyong terang, Kang, kumaha sih cara mainkan alat musik Sunda teh? Emangna palai mainkan alat musik naon? Abi mah hoyong mainkan alat musik angklung geuning, Kang. Ameh abi teh terang geuning cara nyepengna, cara megangna. Cara mainkeunana kitu nya, Kang. Sakaligus ameh pamiarsa anu di bumi, anu di luar terang sapertos kumaha. Palai mainkan angklung. Pas pisan. Iwios, Kang. Iya satu tuh. Asetnya tos nyandak angklungna. Gusti Agung. Cara Anu main. abi mana? Oh iya. Maaf. Aduh. Jangan naon, Kang. Kumaha, Kang? Nah, carana teh anu panjang ieu kudu aya di sebelah kanan. Nya. Sareng tangan kirina, tangan kenca nyepeng bagian anu tengah ieu. Tengah. Iya. Nah, bios kos kieu, tambah kumaha kenyamanan masing-masing. Teras panangan katuhuna nyepeng anu bagian handap ieu. Bios kos kieu tah, bios kos kieu bebas. Nah, Kumaha tah kan cara mainkeunna? tinggal ngagoyang-goyangkeun tangan katuhu. Tuh. Ameh aya keluar suara, tah ameh ieu gesekan. Aya gesekan di audio, ameh ngaluarkeun suara atau nadana. Jadi tuh. Oh mohon sae ih Gusti Agung. Nah, hatur nuhunnya Kang kanggo waktosna. Tos ngaisi wawancara ti Baraya Musik Sunda ieu. Hatur nuhun geus mangkat ka dieu. Bye. Dadah. Alat musik Sunda nyaeta alat musik anu asalna tina wewengkon Sunda, Jawa Barat, sarta dipake dina rupa-rupa kesenian tradisional Sunda. Kiwari sanajan zaman geus maju, alat musik Sunda masih dijaga tur dikembangkan boh dina wangunan tradisional boh modern supaya tetap hirup jeung dikenal ku generasi muda. Alat musik Sunda dijian tina bahan alami seperti awi, kai, jeung logam sarta mibanda sora anu khas jeung cocok karakter Sunda anu lembut, harmonis jeung mibanda rasa nu jero. Nya eta wargi sadayana ngajaga kasenian alat musik Sunda lain ngan ukur tanggung jawab saniman wungkul, tapi tanggung jawab urang sadayana. Cara diajar, mainkeun, sareng ngadukung kasenian ieu, urang tiasa ngajaga warisan budaya pikeun generasi urang kaharep. Mugia liputan ieu janten motivasi urang kaharep. Hapunten bilih aya kakirangan, abdi Rai Maginta Gadisti ngalaporkeun. Hatur nuhun, wilujeng. Balik deui ka Hapsah Septiani. Hatur nuhun Raima kanggo laporana. Pamirsa, sakitu warta dinten ieu. Muga-muga laporan ieu janten motivasi pikeun ngajaga warisan budaya. Abi Hapsah Nisa Septiani sareng tim Baraya Musik Sunda pamit undur diri. Sampurasun.